Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tadbiril harsi. Ari ieu bab nyata bade mertelakeun ngatur atawa tata cara teterekelan. Kemari tos ngabahas masalah waktu atau non kamari dibahas teh nyata rahasia teterekelan jeung waktu teterekelan. Nah, ayeuna urang ngabahas masalah tata cara jeung ngatur dina masalah teterekelan. Ilam kanyahokeun ku anjeun annal jima'a la yasluhu. Jadi sanyana eta teterekelan teh eta eueuh kamaslahatan eta teterekelan teu maslahat illa inda haijanis sahwati angin ya nalika membara gitu eta si nafsu hawa nafsu atau syahwat urang syahwat nafsu syahwat serta persiapan orang dina nyiapkeun cai jadi gitu supaya naon supaya keluar atuh da ari nafsu mamerenya nafsu itu nafsu orang teu membara mah gitu arek bisa keluar kumaha gitu jeung lamun enak si otongna ngulahek gitu nya arek kumaha bisa jalan-jalan gitu. Moal bisa jalan-jalan atuh meureun si otongna moal bisa ulin gitu teh taku kitu orang kudu dibangkitkeun heula gitu menggebu sina menggebu eta syahwat teh supaya naon supaya orang bisa nyiapkeun cai jadi supaya bisa pijil gitu payang bagi maka kudu gitu nya naon lamun eta ngesi syahwat ngegebu terus si cai jadi na siap di burakeun siap diburakeun nah maka eta si cai jadi teh kudu dikaluarkeun kitu nya aya rijahu pihalin kudu buru-buru gitu dikaluarkeun dina waktu harita keneh gitu kunaon make kudu dikaluarkeun nya cek dina ahli kesehatan oge gitu nya lamun orang nahan cai jadi gitu dina nalika eta si syahwat keur ngagebu terus siap ayeuna keluar tapi kurang tadi keluarkeun maka eta dororon adiman eta bahaya kacida gitu. Terus wal muksiru minal jima'i la yahfa haramuhu jeung jelema anu ngalobakeun teterekelan tah eta kaciri gitu la yahfa haramuhu syari'an kaciri dina wajahna gitu wajahna teh wajah umur tua umur muda tapi wajah tua eta bisa dicirikeun gitu kumaha lamun can kawin oh berarti eta mah teterekelan di kamar mandi kamar mandi teh make naon make sabun colek aduh meureun gitu teh bisa dicirikeun jeung naon wa qallatu quwatihi jeung kacirina eta jalma bisa dicirikeun gitu nya anu beuki kana teterekelan jeung nu sok mineng eta teterekelan gitu hantem we beurang peuting gitu ketika sabaraha kali nerekel eta gitu nya tah kaciri
kidik ya leutik saeutik gitu kekuatan gitu kekuatan gitu leto ya pokoknya nama diajak pancog ya mau kuatan. Terus waduhuru saibi jeung bakal tereh dohir naon huis nya tereh huisan gitu. Tak kalau mun budak orang geus huisan gitu kudu curigai lamun can kawin kudu dicurigai gitu anu geus keluarga oge lamun huisna keluar orang-orang berarti kaciri eta jelema beuki teh terekelan. Walil jimai kaifiyatun jeung tetep nyata teterekelan teh gitu ngabogaan tata cara gitu aya tata carana gitu nya jeung eta tata carana teterekelan teh naon nya anu leuwih alus mah gitu nya eta teterekelan teh untuk kos kamari emang eta oge nya henteu salah henteu diulahkeun heugda pamajikan mah eta teh ladang jadi bisa digarap ti belah mana wae panena secara sawah arek di pojokan ti juru belah ditu arek dipacul ti juru belah dieu bebas gitu arek didatangan arek digarpuh ti ditu ti dieu ge gitu kan di dia ayat tata cara anu leuwih alus gitu naon gitu kumaha nyata antastalkia nyata antastalkial mar'atu ala duhuriha nyata ku secara ngagoler eta si alwena gitu waya luha terus nerekel nerekel eta si no waya luhar rajul terus nerekel sahanya eta si lalaki nah gitu min laha nyata ti luhur mun secara jurus mah ya teh jurus naon teh dawagan ragrag jurus dawagan ragrag bahasa santri itu zaman baheula keur ngomong jadi jurus dawagan ragrag jadi jurus dawagan ragrag mah eta mah jurus normal gitu nya jadi can diulik eta mah gitu eta jurus kahiji jurus kahiji nyata jurus terekel gitu. Eta nu pangalusna tina pirang-pirang jurus gitu nya. Sederhana tapi pangalusna gitu. Jadi ulah loba cetak lah gitu. Tapi eta ge heunggae gitu arek kieu oge gitu nya. Ieu mah menurut keabdolan. Tah ngan summa yula ibuha mula'abatan khafifatan ta samemeh urang dek teh nya dek nyata naon macul atawa naon ngagarap bebecek leutik teh tah samemehna urang naon pemanasan heula kitu nya ulah ujug-ujug gapres bloksak ulah ujug-ujug gitu urang kudu pemanasan heula slow heula pemanasan tapi pemanasanna ulah anu naon ulah jeung nafsu amarah awas bisi naon bisi beak bisi beak digegelan deui ku digegelan lain tapi pemanasan anu bisa ringan tapi bisa ngabangkitkeun syahwat anu jadi si istri soalnya secara naon minadomi secara enak teletabis teletabis ini ternyata berpelukan ini aya film teletabis berpelukan aku cara berpelukan terus pemanasan nantinya secara eta mah gitunya terus sun gitu tah secara sun penuh kemesraan gitu tah ku secara gitu jeung nu lain-lainna gitu eta mah secara contoh kumaha wae carana eta mah rek ditoelan suganta eta
pokoknya nama gitu disintrekan gaya itu. Terus gitu non gunana nyata tapi kairaha gitu eta pemanasan teh nya hatta ida hadarat sahwatuha nepika hadir gitu naon sahwatna anu sahwatuha nyata arek urang arek si lawan urang gitu. Nah geus kitu awal aja maka geus kitu mah sok belekesekeun eta si otongna tah. Tapi ulah dicicingkeun. Geus bunga belekesek teh cicing nya geus gebuk. Pas mayit. Jadi kudu aya goyang TikTok. Arek goyang TikTok eta mah arek goyang naon pokoknya goyang ngeborok goyang naon pokoknya dirinya mah diolah gitu supaya supaya enjoy gitu. Nah gitu dah dina meski depan berenang beki ngagoyang teh pasti non sebelum dah dirinya pan pasti sebelum yang utahnya nah geus utah gitu pasti pan keluar ongkek amun geus ongkek gitu maka si eta si cai utahna gitu nya ulah wakadi si non si otongna ulah kadi cabut lamun geus bubuh utah teh nya utahkeun we di jero ulah diutahkeun di luar si kanginan utahkeun di jero omah nya ulah waka dicabut cenah eta balias biru saatan jadi kudu sabar gitu nya balik kudu sabar sakedeung malah kitu nya bari geus puguh ongkek teh urang teh sabar sakedeung bari teletabis gitu bari berpelukan teletabis gitu tah eta begitu leuwih alus gitu faedah sakana tapi kairaha cenah teh nya di mana waktu urang geus tenang gitu tenang badan urang geus tenang terus eta si tenangna badan urang jeung si pamajikan urang teh tenang gitu nya kalawan tenang anu bener-bener tenang gitu nya tah dirinya mah najaa cenah maka sok cabut ngan cenah wamala gitu kudu golepakeun naon ala yaminihi jadi golepakeun dia mah begitu cabut golepakeun ka belah katuhu tah dina nalika nyabut sakumaha keterangan gitunya dina perkara ayeuna di mana urang misalkeun lamun geus beres terus dicabut aya ditenangkeun heula ulah ka ujug-ujug gitunya jadi sabar heula sakedeung gitu kan ulah tapi kekasarean ikut subuh bisa anu gitu geus puguh kitu nu sakumaha dibahas tadi nya saur keterangan gitu ngajelaskeun engkena gitu dina lamun dina pas kejadian eta kitu heng namper gitu nya eta si ongkek teh nya cicing di jero heng jadi gitu tah engkena anu eta hasil tina teterekelan teh bakal ngahasilkeun nyata waladu dakaron nyata anak lalaki cenah tah geus kitu geus beres yang geus golepak lah geus beres ya golepak nah wayam sahani para jahuma nah terus ngelap gitu ngelap ulah didaraikeun awas bisi ieu ulah didaraikeun bisi jadi kerak telur bisi kerak telur
ngan omat gitunya elapna kudu masing-masing. Bihor kota ini kudu hiji ewang gitu. Jeung elapna lap kudu nu bersih. Ulah urut non ulut ngangkat katel dan dielapkeun. Bahaya kayak jadi hidup ya atau urut ngelap tarasi dari kadinyakeun itu kan digembrong gembrong sirup kayak ya. Nah, jadi si elapna kudu masing-masing lamun teu boga nya meuli heula awas meulina gitu pas keur beres ya kalah meuli deh ke bawah-bawah ke angin-angin kering deh ulah gitu. Jadi kudu disiapkeun meuli heula ti beurang gitu pake geus beres. Tah eta tata cara nya lamun urang hayang gaduh keturunan pameget kaos gitu carana gitu. Nah, non teh lamun seandainya cenah eta si elap teh hiji kuduaan gitu nya. Paina dalika nya maksudna lamun si elapna ku hiji kuduaan tah maka yurisul karohata eta bisa ngajadikeun eta si perkara anu dipigawe kitu nyata ku non lamun elapna hiji kuduaan teh bisa ngajadikeun siling benci gitu. Mantap sok seueur kitu nya dina rumah tangga sok bapak cekcokan silih ambekan kusabab masalah alit di gede-gede da kemungkinan kitu nya aya tina masalah ieu nya emang ai logika mah teu untuk ka tepi gitu tapi ada masalah tata cara jeung adab-adaban dina masalah eta mah urang ieu tina keterangan gitu nya mentak itu ge terus melalui hasil survei para jalmi-jalmi anu berilmu gitu jeung tina ahli kedokteran oge gitu nya dina masalah kebersihan kesehatanna gitu. Yang wasanul jimai taje ari anu alus gitu eta teterekelan gitu nya bakal kaciri gitulah naon nya eta si teterekelan teh lamun di mana geus beres gitu geus beres teterekelan terus kaayaan eta si lalaki atau si awetnya nasyatun tenang semangat gitu semangat terus watibun nafsin terus bunga hatena terus wabaki sahawati terus langgeng sahawat teh masih keneh hayang deui gitu tah eta kaciri gitu lamun boga sifatan geus beres gitu berarti eta perkara alus gitu nya urang geus bener gitu cukup alus lah gitu. Terus lamun nu goreng mah kacirina kieu lamun ayeuna dina geus beres teterekelan eta si jalmi duanana teh kitu nya non si awakna teh rodatun nya teh ngageter gitu wadaikun jeung wadaikun nafsin jeung rupa hate serba baringung gitu mau geus menang kanikmatan kegenahan tapi rupa kayak hate teh secara jelema anu maot anggahotana gitu nya jeung maot anggahotana jadi lamun geus teh kolepak tiga mayit jeung lunglai gitu jeung lunglai ditah nu kitu terus deui naon sok bendu gitu kasih pamajikanna teh lamun geus teh ujug-ujug amak kayak ningali pamajikan teh siga naon gitu nya oi kur arek dok wah ketika di kepak gitu ketika kos kana naon mah gitu kos kana puruy ai giliran geus siga ningali
jurida aya ada gitu soalnya pernah aya nu curhat sok aya gitu nu cerita kunaon cenanya lamun geus kikituan cenah lamun geus teterekelan ningali pamajikan teh menikah siga naon mah gitu kalah amok tah berarti eta goreng gitu eta nu kitu gitu. Sakitu pembahasan bab terekel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.